Mursyid ngaranna. Sahaja tuh guru mursyida sugan di Tangerang, aya di Tangerang. Di Tangerang di kota tak Pengkol di naon karangarana paranti gor di gor tak aya gang tak ada setik set terus asup ka gang letik aya ka dirinya aya di luhurna menerima pijat. Saya dengan mursyid kagang-gang kos itu heran aing mah. Aduh, lain kitu mursyid mah. Baik nu hirup teu kanyawan sadaya nu hirup. Maupun nu maot. Jelema nu geus jadi mursyid mung kanyawan. Contoh, Habib Lutfi emang kanyawan teu. Ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah loba jelema nyokot piano secara zahir kan piano nu kamari kula dibahas teh secara zahir ya aya laguna piano. Secara zahir kan ngada piano. Kurang dideuleuh ku zahir ya ku kiai ku ustad ku masyarakat di jata mah keur nyanyi. Horenganan nah piano. Masyarakat kiai ustad secara zahir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng ngadengekeun ku kabehan teh. Oh, horeng hatenya nama ke Allah. Lepaskan tuh. Tuh, secara zahir urang oh jakeur main piano, nyanana ke Allah. Atau di mobil, lagu. Jadi kan di bus teh kabeh teh kan daekeun lagu kabeh. Kabeh keur ngadekeun lagu. Masya Allah. Tuh kan? Nyana nu ditu setelan. Tuh. Ya Allah. Kadeng ku kabehan perdamaian banyak yang cinta damai mantan atuh eta mah belah dieu aji pedi mah lain eta kan laguna hamawi ya mistis. Secara zahir. Oh, kabeh kan kadinya ceuli syariat mah kan kadinya kabeh ge. Ceuli syariat mah kadinya kabeh. Wa lamun aya videona mata syariat ceuli syariat kadinya. Orangnya nana mah keur zikir ka Allah. Pisahkan jeung makhluk teu kaharti. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim tahlilul lafzi tawi ikilah iki iku urayan kang bangsa lafaz fal yuftir ala tamarin al amruna utawi amrna lin nadab tumaedakeun kadue sunnah fal yuftir maka sunnah buka ieu wa tamaru ismu jinsin lan utawi lafal tamar iku isim jenis geus atuh payasduku bil wahidah maka nuju ya tamar kalawan kang suci payatahaggul amru bi ukli tamratin maka nyata atuh apa perintah teh kalawan mangan korma suwiji hiji bae bukana nganu gede mun aya mah kormana segede kalapa
wal afdalu ayakuna witron lan utawi leuwih utama nama iku yen ta'ana ya ukli tamratin iku ganjil 3 1 3 5 7 9 11 15 19 terakhir 21 atau sakilo teman. Walillahi darul qailan iku tetep kadu Allah utawi puhane wong kang maca nuduhkeun kana ta'ajub. Walillahi darul qail futur tamri sunnah Rasulullah sanah yanalul ajra syakhsun yuhalli minhu sinnah utawi buka ing korma suwiji teh iku sunnah Rasulullah utawi Kangjeng Rasulullah iku ngadamel kalakuan ya Rasulullah ing futur yanalu wale merkole al-ajra ing ganjaran syakhsun sapa wong suwiji yuhali kang mapaes ya syasun minhu saking futur sinnah kekuatan futur wal hikmatu fil iftari lan utawi hikmah ing dalam buka bitamari kalawan korma iku anahu satuhune tamar teh kapan huluun iku manis wal huluwut yuqawil basara alladhi yad'afu bisawm lan utawi manis teh kunguatan ya hulu ing paningal kang lemah ya basar kalawan sebab puasa. Jadi ku sebab orang puasa dedeleuan teh remeng-remeng teu kadeuleu ku leuleus teh. Jadi kunang-kunang orang neuleuna naon ge kecuali neuleun nu geulis cekas bae eta mah. Cekas bae. Masyaallah tak aya kamodelan tak kageulisan teh. Teman-teman aya bahasa cari angin. Cek ada mah di imah angin mere. Eta majaz eta. Jadi nilai angin sepoi-sepoi. Sebab di imah bae makan orang kesal. Rumet jeung kunang-kunang komon deuleu pamajikannya gering, nya kolot. Geus lain kunang-kunang deui tawah geus rabun. Barang keluar maka puri cekas kos gitulah jurig ngaranna. Wa fihi imaun ila halawatil iman lan iku tetep ing dalem iftar bitamari teh utawi isyarah baring manis iman wa isyaratun lan isyarah ila dararatil isyan maring pait teh doraka iman teh amis ngeunaheun sejuk ya orang ngaji kan dia ku iman sejuk jasa sanajan sebenarnya mah geus lain hayang ngaji saya nu nyekelan beuteung bae aya macam-macam lah tapi ku iman mah eleh dibere gaji datang ke jam 2 moal bisa hudang salah ya. Jeung isyarah kana paitna maksiat. Fa inna shauma min azami taati karena satuhune puasa ikut tetap saking leuwih gede-gedena sakehe taat. Wal hasanatu yudhibna sayiat lan utawi sakehe kabecikan iku ngilangkeun ya hasanat
ing sakehe ka Allah. Pemajikan orang teh nyarekanan bae ka urang sayiat ngaran. Isuk-isuk nyarekan, berang nyarekan, sore nyarekan. Geus teu eureun-eureun pokona bawa galedeg sing jeleger. Sing jeleger galedeg. Masyaallah sabulan geus teu dibere. Dibere bae pamajikan ku urang teh neng ya alhamdulillah kakak boga milik naon tadi lihat buka praha bangun nama 10 juta. Oh 10 juta kak, Masya Allah kakakku bager. Eta nu tadi nyarekanan bae teh Masya Allah yuzhibna sayyiat. Kakak mah bager, Masya Allah asana sadunia pang bagerna kakak. Gusti Allah. Nah, eta keur carita papada makhluk ieu keur carita makhluk wal hasanati yuzhibnas sayyiat. Aduh, Allah mah teu meunang diakurkeun ya Allah mukhalafah lil hawadits. Ngan keur carita makhluk seperti kitu. Fa indahu tahurun maka satuhunna ma'u teh iku suci al-ma'u mutahhirun. Utai banyu teh iku kang nyucikeun wa baligul ghayati fi taharah. Lan kang ngabangetkeun tutuge puncake ing dalem susuci pohara pisan nyucikeunana. Bayabda'u bihi maka ngawiwitan ya wong bihi kalawan mau idalam yujadit tamaru tatkala ora den temu apa korma. Korma cai tafaulan bi taharati zahir al batin. Na ala nurut buat kang becik kalawan suci nyuci kalawan nyucikan ing zahir lan batin. Wali annahu yuzilul 'atsha 'anin nafsi 'atsha 'anin nafsi lan kana satuna mau iku ngilangkeun dia mau ing dahaga saking awak. Fiqhul hadis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yasil ilal haqiqat teu sapa wong ora nana tumeka ya man maring hakikat lam yakun mukhlishon ka ora nana ya man iku kang bersih. Li anna sifatil basyariyatil gairiyah karena satuhunna sakehe sifat kang bangsa manusia kang bangsa lian Allah la tafna iku ora rusak ya sifatil basyariyah illa bitajallizat angin kalawan tajallizat wala tartafiul jahuliyah lan oranana narima ilang apa sifat bodoh illa bi ma'rifati zat angin kalawan ma'rifat zat Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah lan maha luhur ya Allah fa ya'lamuhu Allah fa ya'lamu macana maka weruh itu payalamu bakawer ya man maka ngawruhaken iman sapa Allah taala bila wasitat payalimu di dieu mah aya nu cetakanana payalamu doang
ieu mah payu'allimuhullahu ta'ala bila wasitatin min ladun saking sanding ilman laduni payu'allimuhu maka ngawaruhakeun iman saballah ta'ala kalawan ora perantara saking sanding Allah ing ilmu laduni payaripuh ya payaripuhu maka weruh ya man ing Allah ganti payaripuhu maka weruh ya man ing Allah man teh wong wa ya'budu bitarifi kalawan ngaweruhakeun Allah wa ya'budu lan ibadah ya man wong ing Allah bitani kalawan piwuruk Allah ngawurukan Allah kalau Khadiri alaihissalam kaya kangjeng Nabi Khadir alaihissalam wa hunaka syahidul arwah al-qudsiyah dan ing dalam kene panggonan hakikat atawa nu deukeut deui ya ripuhu bita'rifihi wa ya'budu bita'lim hakikatnya ningali lah ya si wong ing pirang-pirang ruh kang bangsa Quds orang caritakeun ilmu nu eueuh di urang eueuh ya sabarang teh kudu diaji ku pantar-pantar si eta mah lah saha jelema nu can datang kana ilmu hakikat maka jelema eta wadab yupi babikana yadkhulu ilal khobar eta qaedah jadi lamna asupkeun kana khobar ngeunaheun ge ngomongna saha jelema nu teu datang kana hakikat maka ayalah eta jelema teh teu mulus tuh kan ngeunaheun oh cek Ibnu Malik kitu Ibnu Malik mana urang yang nganyahokeun datang ka hakikat teh atuh lain bantrak-bantrak ke hese sebab naon sebab urang mah teu pernah riyadhah teu pernah mujahadah teu pernah muhasabah sebab ieu mah kan pergeseran perasaan jadi lamun jelema encan ngageser perasaanana moal bisa tah nyaritakeun nu di dinya bisa nyaritakeun sote tanyaanana geus aya di dinya lamun encan aya di dinya hese nyaritakeunana tah lamun urang nyaritakeun ma'rifat jelemana can ma'rifat hese tak lamun urang ngaji ihya ngaji hikam encan boga rasa atuh mandul mun cara HP Haji Pendi jadul HP na jadul jadi HP ge meureun kumaha nu bogana nya nu bogana jadul atuh jadul bae jadi kumaha dongengna tuh jelema encan marifat sedengkeun hikam nyaritakeun marifat ihya nyaritakeun marifat teu bisa nu mantak eta jelema dingaranan mursyid lantaran geus ngageser perasaanana nyana nyaho perjalanan nyana nu nyana ti syariat ka tarekat ka marifat belah dituna ka hakikat geus bisa nungtun jelema supaya marifat ketika nyana encan marifat haju nyana ngaku mursyid endeu kumaha aja nyana ge can nyorang tinyahuin perjalanan menuju marifat ketika aya muridna kumaha cenah kula teh kieu kumaha cenah kula teh mun kieu ji ke jadi mah teu kitu ieu kula ieu keur ngawirid eplak teh datang cahaya heuh tah kumaha tah sia mah hebat aing mah teu pernah kos kitu aing nah kula keur ngawirid cenah barang leng kula aya nu ngajak hiber
Jadi saya hibar jadi mantep berakos itu tuh aju kumaha ragag guru dagang kemudian nyana dina dagangna rugi aja orang guru kayaknya nyana capetang pan ngomong nama teknik tuturkan ke orang amruk kabehan sih amruk kabehan begitu muridna nuturkan teh cenah ieu kula jadi ngajual sawah siapa karak sawah imah deres ya bakos gitu. Je. Coba kos lama burut ya, kalau burut. Datang ke kiai, juga kiai titah di minyak kelapaan pan. Masya Allah kari. Ayo dilaksanakan kan bunyana terus be kita bebeja deui pan. Barang menang be meureun 2 minggu bebeja deui. Kumaha burut sia? Tambah heran ya. Ya tambah herang jadi tacak muridna tacak eta tacak anu dibere meureun da di minyak kalapaan atuh pasti herang aju kumaha tuh ye cenah kieu mah haji pendi ja tuh sia mancan sakumaha barang nu nyana dibukakeun teh sia mah karak sagede perep mah sagede hulu orek burut kabehan pajar mah bener haji pendi burut pajar bener be orang ayah tak ulah salah ya guru terutama mursyid adak teh benang mumursidan teh teu meunang kajahoan we deui mantek bendu jelema anu geus mursyid neuleuh jelema mumursidan junya nungtun ngasup-ngasupkeun ter beat lah bendu sebenarnya mah ulah waka batur jana bae heula kena pindah rasa tai jelema anu encan datang kana hakikat atuh encan mulus sebab naon sebab nyana masih kena terjangkit sifat basyariah anu bangsa geuriah salian Allah aya kene di dirina encan pana sedengkeun panana rusakna moal bisa kecuali ku tajalli zat jadi atuh kudu perjalananna supaya ulah aya sifat basyariahan mana di mana-mana masih kene sare bae eta masih kene terjangkit sifat basyariah tara ngahalkeun ahli ma'rifat mah jeung mun hayang ma'rifat tara ngahalkeun sare sajadina bae jeung sakapanggihna keur ngaji los hese secara metode bangun hese tapi lamun geus dibere bagian moal dahar kitu ge sifat basyariah encan jadi begitu becan jadi sifat basyariah dahar nginum sare jima sifat basyariah ngaginding sifat basyariah seperti eta lah leungitkeun eta maksudna deuk ngaleungitkeun batin sebab nu diurusan teh ruh urang teh suci murni lantaran ti Allah wa nafaqtu fihi min ruhi asup ka awak urang kahalangan ku tabiiyah sifat basyariah mata hayang neuleuh anu indah ceuli hayang ngadenge nu merdu irung hayang ngambe anu seungit letah hayang ngarasaan nu lazat maka
picenan eta heula sifat basyariah ta eta sifat basyariah. Lamun urang sorangan guru nu nungtun Moal bisa sebab carana nu hese ketika aya guruna step by step. Tah lalaudan ti diheula ka dieu hanya guru mursyid lah anu nyahoan nuntun supaya berubah perasaan. Geus lain ngaji ilmiah. Ngaji ilmiah mah pasaran eta mah kaditu. Ngaji ilmiah mah tuh neangan bae kiai dek ngaji alfiah, dek ngaji tafsir, dek ngaji hadis. Ilmiah lain lepaskeun eta. Ilmu jadi hijab kana ruh. Lepaskeun sebab kabeh ge wa utitum minal ilmi illa qalila. Piceun lain piceun gunana rasa boga ilmu ge bahaya. Murnikeun tanda ngamurnikeun teh kan kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna. Saha cenah tu guru mursyida sugan di Tangerang, aya di Tangerang. Di Tangerang di kota ta Pengkol di naon karangarana paranti gor di gor teh aya gang teh kadi setik set terus asup ka gang leutik aya ka dirinya aya di luhurna menerima pijat. Eta saya dengan mursyid ka gang-gang kos itu heran aing mah. Lain kitu mursyid mah. Baik nu hirup Teu kanyawan sadaya nu hirup. Maupun nu maot. Jelema nu geus jadi mursyid mung kanyawan. Contoh Habib Lutfi emang kanyawan teu. Ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah. Loba jelema nyokot piano. Secara zahir kan piano. Nu kamari kula dibahas teh. Secara zahir ya aya laguna piano. Secara zahir kan ngada piano. Kurang dideuleuh ku zahir ya ku kiai ku ustad ku masyarakat di jata mah keur nyanyi. Horenganan nah piano. Masyarakat kiai ustad secara zahir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng ngadengekeun ku kabehan teh kabeh. Oh, horeng hatenya na keur ka Allah. Lepaskan tuh. Tuh, secara zahir urang oh jakeun main piano, nyanana keur ka Allah. Atau di mobil lagu jadi kan di busnya kabeh teh kan ngadekeun lagu kabeh kabeh keur ngadekeun lagu masya Allah tuh kan nyana nu ditu setelan tuh ya Allah kadenge ku kabehan perdamaian banyak yang cinta damai mantan. Atuh eta mah belah dieu. Aji Pedi mah lain eta kan laguna. Hamawi ya mismis. Eta aja lah Hamawi ya mismis. Secara zahir. Oh, kabeh kan kadinya celi syariat mah kan kadinya kabeh ge. Celi syariat mah kadinya kabeh. Bae lamun aya videona mata syariat celi syariat kadinya. Orangnya nama keur zikir ka Allah. Pisahkan jeung makhluk teu kaharti. Zahir akur, diuk samobil sabes. Kolbu nyana ka Allah. Seperti eta mursyid ahli-ahli embung kanyawan. Pan ieu mah lain tasbih.
bila perlu make hadam cekelan ku sia tas bener. bahkan di nulu jelema ge masyaallah kan. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Masyaallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lain lu si sia. Pasti cili syariat, mata syariat, irung syariat, iya pasti kan zahir sebab insan berubah. Tapi kan geus boga perasaan makrifat mah ninggalkeun eta teu ngaruh, musik tinggal musik, teu ngaruh, gambar tinggal gambar. Nyana kan geus ninggalkeun. Tak ieu keur carita ieu tata. Keur carita li anna sifatil basyari al ghairiyah. Nyana geus eueuh, sebab geus ka Allah. Ghairiyahna geus eueuh, geus fana ku tajalli. Selalu ingat ka Allah bae. Atuh musik tinggal musik, maka ditita. Supaya aja musik nu bade. Wow. Bade kan pulkeun, volumena pulkeun. Pulkeun. Wah, atuh di bus teh si geleter kaca teh. Ting tang ting. Nyanana ka Allah. Teh kajawat seperti gitu. Seperti kos gitu. Eta keur cerita mun musik, mun piano. Naon bae. Nu kadeleuna ku urang kokos gitu sebab urangna syariat. Jadi berarti urang mah ka syariat bae, ka benda-benda, ka tingkah-tingkah nu kadeuleu ku urang. Nyanana pan geus ninggalkeun eta. Dirahasiakeun cukup Allah bae jadi ka Allah, Allah Maha Latif. Urangna jah zahir bae, batin lain. Selalu kos gitu sebab geus eueuh gairiyah selain Allah. Ngan ka Allah. Kumaha bae carana nyana? Kumaha bae carana? Ya musik, ya piano, ya dan lain, ya nyanyi. Nyanyi zahir masalah. Batin ka Allah. Jadi loba nu katipu tak ku ahli marifat mah. Loba nu katararipu. Mun keur carita tipu padahal teu maksud kitu nyana nyumputkeun. Nah, ieu 100% kos gitu di dunia lain sakadar di Indonesia ku umbung-umbung na kanyahoan urang mah lain pan lamun di jelema mah biasa bae asal di loba jelema bae haju bae gerakna lain deui besi teu pajar wali. Ya tali ana sifatil basariyah al-ghairah sakadar carita mantar si hade ka ahli Allah. Si hade ka ahli Allah. Sebab nyana moal kumaha-kumaha. Sebab teu ngaruh. Jeung makhluk nu kumaha-kumaha ge ngaruh sebab naon geus tinggalkeun. Jeung benda-benda teu ngaruh geus ninggalkeun. Tah, ketika can ninggalkeun moal dibere rasa. Ketika geus ninggalkeun dibere rasa 100% dibere rasa ku Allah. Sanajan atuh kumaha Allah tama merena ngan seperti kos kitu asal geus ninggalkeun ka perbendaan permakhlukan eta geus otomatis Allah mere bae saeutik pisan teh dibere saeutik pisan sebab eta perjalananna seperti kitu moal ditata di toriko eta teh satu perjalanan wari nyana geus ninggalkeun makhluk teu ngaruh makhluk nu kumaha-kumaha teu ngaruh mantep nyana teu beurateun ka makhluk ninggalkeun bae sare bae sabodohan sebab naon hatena geus lain ka makhluk tinggal makhluk bae nu puyeng nungguan lah kebelah teu kapanggih lah dan lain-lain sebagainya atuh nyanana mah keur lain di alam eta nyanana keur perasaan jeung Allah atuh hese kan kitu kene berbagai benda apa ngaruh ku karimun keur murah aju ngaruhan deh ku mobil truk aja pengen di nu beureum atuh komo tah mah surat-suratan aca nya HP jadul nya mobil bodong remna blong masa aju ngaruh kudu kos kitu atuh rugi amat rugi geus aya
babarengan dia babarengan ahli marifat jeung awewe henteu ngaruh dan mata teu aneh ngahadaman lah awewe dan lain-lain sebagainya henteu ngaruh sebab beda perasaan geus lain di dinya nyana geus lain di syariat atuh geus di cerita di marifat deh lah marifat atuh geus kos kitu bae terus ka Allah makhluk-makhluk nyana-nyana jadi bisa okos daun naon karena kena cai tales tah eta ge Haji Pendi ge jeung dunia teh kos di daun tales Haji Pendi dunia maksudnya tidak nyangkrung ngan teh lain marifat emang teu beunang emang teu beunang aduh ngagicel atuh kaluar atuh kandas deui iya ulah kaget mulu orang ngadongengkeun Ki Sobari baheula di Garut atuh sanajan buya ge geus teu ngaruh komo Ki Abdul Halim geus teu ngaruh atuh beda perasaan atuh deui kumaha tuh makhluk nyana-nyana deui kumaha tuh cenah boga anak atuh lain deui sia sok kajuna duti ka dinya heran aing mah macem-macem bae Tabah kan rahasia pribadi tau kos gitu mah. Atuh dongkrak malah deui. Aing hese nyaritakeunana. Atuh mbahna marifat teh Kangjeng Nabi 9 pamajikanana. Mbahna marifat. Ye. Atuh ieu mah marifat henteu, Pak. Dongkrak Pak. Aduh, ieu rugi 12. Nah, jadi nafsu birahi mah beda, nafsu birahi ka pamajikan mah. Sebab naon? Nyana kan geus aya di alam eta, alam perintah. Tah, geus ka ditu dage diondang datang, diondang teu datang kumaha nyana bae. Sebab geus lain di dinya ketika datang aya perintah berarti. Beda tah eta keur carita marifat li anna sifatil basyariyah al-ghairiyah la tafna illa bitajallizat jeung moal leungit sifat bodoh ka Allah ieu maksudna lain bodoh ngitung sia make bodoh ngitung deui jaing sipren hebat teu nyahoan ku ari mah sipren mah baheula Bang da zaman kami sipren ngaranna di SD teh geus ngitung sipren bagi kali sipren. Nah, bodoh politik lain, bodoh ekonomi lain, bodoh ka Allah moal leungit kecuali ku nganyahokeun zat subhanahu. Jadi ku ari ditata melalui mursyid. Gancang caritana ayalah perasaan. Oh, nyana sorangan ge kaget jeung indah. Aya perasaan kos kitu keun nikmat luar biasa embung lah nyana teh babarengan jeung jelema ngahiji embung sebab naon aya kanikmatan kiai nu mantak bareng jadi dinya aya kanikmatan zahir sebab dibere kan mulumayan sabaraha dibere model sia mah moal bade teuing atuh aing protes protes lah aja bangsa puluh ratus lah atuh kumaha gawe kan jelema ge atuh al jaza bi qadril amal nah aya perasaan eta teh indah saya nyaritakeunana sebab batur nu ngaji Quran kadenge ku urang lain ku ieu kok karasana ku awak eta mah kan hese dicaritakeunana eta mah hese dicaritakeunana nikmat ngeunaheun sebab roh nu ngadenge ai roh pan sakujur awak nu ngadenge teh lain ceuli urang mah syariat ceuli bakhorona bagus suarana bagus syariat ieu mah lain sakujur ngeunaheun ngadenge nu zikir ngadenge nu assalamualaikum embung nurutan nya mah embung nurutan sebab naon ai nurutan mah ngaranna kabawa ku alunan eta syariat nyana ngarasakeun ngeunaheun jadi mun aya anu maca Quran ngeunaheun teh ngeunaheun lain ku ceuli
mun aya anu maca salam assalamualaikum Zainal Anbiya geus embung nurutan nana kieu bae geus tilok maca Quran bangsa nu geus datang ka dieu jarang teu kuat lamun maca sorangan teu kuat salat teh ngeunaheun jasa poho datang ka poho kos gitulah jelema anu dibere ku Allah pergeseran perasaan lantaran naon nyanana geus eueuh sifatil basyariah saat eta ketika datang deui sifatil basyariah eta ketika datang deui sifat basyariah di nyana dahar menikmati dahar masalah masalah tapi menikmatina gangguan eueuh 100% 100% teh eueuh tah geus lain 90,9 teh 100% eueuh be aya sifatil basyariah nempel deh eueuh nyana kan tanyeng cerikan eta saat batur jeung cerika dosa nyana mah lain jeung cerikan eta ka mana ngeunaheun teh nu kamari ka mana mantap mulailah nyepi bung lah geus di jero kamar ngonci maneh sebab beusi aya nusuk mama watas teh naon karangan orang Batak. Nah seperti itu lah. Wah, itu bisa leungit sifat bodoh ke Allah kecuali ku maripat. Sifat basyariah nak geus eueuh, geus tajalli Allah, maripat ngaranna. Kuari sifat kabodohan ka Allah teh moal bisa leungit kecuali ku maripat. Berarti kan kuari geus Allah bae hiji. Hiji bae Allah tah. Ieu dik nyaritakeun teh kieu. Ayyu'allimuhullahu taala bila wasithah. Kakaraknya dibere nyaho ku Allah lain melalui guru deui tanpa wasito miladun langsung ti Allah ilman ladunian guruna teh mah kos kitu mah guru mah ngan sakadar nungtun kieu cenah carekan ku guru teh di omean deui lain kitu kieu lain kitu tambahan kieu dan lain sebagainya eta teh kan kanyanguan teh ku guru sebab perjalanan nyana tadina. Nah kuari geus lepas henteu hayuk jeung guru bae henteu kudu ai geus datang ka dieu kan maksudna geus supaya usul ketika geus usul geus lempang sorangan geus malah ngaleuwihan guru bisa keur carita kuari dibere ilmu laduni atuh geus ilmu langsung ti Allah asal muka kitab mana baik Allah seakan-akan kieu tak kieu mah aju lamun atuh boro-boro kitab tebah atuh aya naon kitu ngaranna aya bahasaan ku ari mah tangkal kayu ge dibere nyaho ta ku Allah teh ieu teh tangkal kayu anu aya rahasia di jerona teh ieu teh aya kitu pengobatan anu tah lamun aya jelema anu tah ieu teh obatna tapi teu bisa diakurkeun Allah merena harita teu bisa diakurkeun aya jelema tek we penyakit make daun anung nyata kan ti Allah nah di Allah tama kos kitu tama Allah mere aya deui penyakit kos kitu bebeja ka haji pede ya jak kiai ge make daun anung ngakurkeun berarti kan diinum pae eta mah kan ti Allah hese teu bisa diakurkeun teh mah nah ieu banjur gai paeh mah teu bisa nyanana ketika aya deui nu datang banyak kita sarua jeung eta teu mungkin dibere eta deui sebab nyana ti Allah aya henteu aya mah ti Allah tuh henteu bae ketika Allah mere dibimbing langsung ku Allah bila wasitoh masyaallah aya anu cager ku jukut aya anu cager ku daun suraung anu cager Allahna saat eta mere seperti kos gitulah wali ngaranna nah mantap lamun keur dibukakeun hijab tak mare coba ka anu ge ke kapangi jeung jelema jeung tetep pentak ka dieu tah nah eta teh hese geus hese teh mah saat eta Allah ngabimbing milladunhu ilman ladunyan maka payaripu nyana nyahueun ka Allah ditaripi ku Allah ieu nu mere nyahuna wa ya'budu bitalimihi nyana ibadah ka Allah ku cara nyana
atuh ku pauruk Allah kos Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam saat eta Kangjeng Nabi Musa nabi rasul kulantarannya nama diberena ilmu syariat jajang umat ai Kangjeng Nabi Khadir mah atuh kapan nya geus dibere ilmu hakikat atuh pan manggihanana ge kudu make cara heula lempang heula sirina mun lauk bekal ngakolosot pan eta mah bekal geus digoreng masa sih kudu haju lompat ka laut kan kudu kos kitu perjalanan ngaranna nang Allah eta teh ku Allah mun deuk banggihan seperti kitu banget mantap hayang kapanggih jeung guru jeung mursyid eta hese sebab Kangjeng Nabi Musa ge kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir hese sakalina kapanggih Kangjeng Nabi Khadirna di laut kok teu kelem sih teu kelem Kangjeng Nabi Khadirna di sajadah di luhur laut kieu bae diuk ya coba Haji Pendi ayo kita di luhur sajadah di tuh di laut itu bae tuh naon karena di kulon teh nah geus urang kudu siap-siap ngukur 2,5 meter maksudnya duaan yang panjang bonceng anjing motor ka ditu paeh kabeh tah hese sebab sanajan pahareup saja deukeut babarengan ari nyanan teu dibukakeun hiji mah kan aya suudzon bae ka guru mursyid selama aya suudzon moal bisa jadi guru sebab guru mursyid teh neuleuh nyana kan neuleuh dibere deuleuh ku Gusti Allah moal dibere sebab aya keneh suudzon ngahadamna dan lain sebagainya kaharere hese ikeur carita metode terus beda Kangjeng Nabi Khadir teh jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam nah ganjang caritana bae lah yuk naik perahu naik kapal kunaon tuh dikampakan secara syariat kan kadeuleu ngampakan rusak mantak awas nya lamun babarengan jeung kula cek Kangjeng Nabi Khadir ulah nanya naon bae ulah nanya ya tapi teu kuat kan sebabnya nama dedeuleuan syariat dikampak atuh bahaya ieu malah mun teu diomongkeun bahaya nah cek Kangjeng Nabi Khadir pan tadi ge ulah nanya hiji kabelah dituna jeung yatim 2 itu 3 eta pager dan lain-lain sebagainya terus benta disuguhan dah dibunuh eta kan kabeh ge ari Kangjeng Nabi Khadir alamna alam hakikat geus jana nyahoeun kudu kieu ti Allah langsung ari Kangjeng Nabi Musa alam syariat kan selamana moal akur nu ieu deuleuan hakikat nu ieu deuleuan syariat nu ieu dedengian hakikat nu ieu dedengian syariat nu ieu mah aamban hakikat nu ieu nah moal akur pasti bae reaksi seperti kos gitu maka lamun geus datang ka hakikat yusyahidul arwahal qudsiyah dibere nempo roh nu bersih teh katempo puluhan jelema ratusan jelema ribuan jelema nyanana geus aya di hakikat katempo roh padahal yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ulah nanya roh urusan pangeran kulantara nya anak geus deukeut jasa jeung pangeran atuh bisa nempo la yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi ulah nanya bagian-bagian syariat torekat moal bisa nempo roh kajeun ku sanajan geus marifat ge moal bisa yas'alunaka 'anir qulir ruh min amri rabbi deukeutan heula nu bogana ketika geus wauh jasa jeung Allah ngahakikat ngaranna berbeda jeung batur mah tetempuan nu ieu syariat toriko makrifat ge can dibere ketika geus hakikat kan lain tetempuan nu ieu roh nu main makanya na bisa nempo yusyahidul arwahal qudsiyah ai arwahal qudsiyah mah pan teu maot nya nazarah ka Syekh Maulana Hasanuddin ruh qudsi yeuna urangna ye jelmana geus ruh qudsi atuh bisa ngobrol Haji Pendi misalnya zarah ka Syekh Maulana Hasanuddin atuh ngobrol jeung si Hasanuddin jangan bawa sa mobil ieu jeung nya Haji Hasan ge
Malah mah dahar bareng. Aju minta dibayaran deui. Tah, teu harti marga harti sebab ieu mah geus dina hakikat roh. Atuh kabagi jeung ngobrol teh lain kos ieu, lain make ieu jar roh. Lain gimana bahasan? Habis dari mana emang? Kok tadi enggak ada sih? Oh, habis dari sono iya. Lain kitu atuh tah ngaranna Haji Hasan. Ieu mah teh kudu cukup tek bila sautin wala harfin wala nutkin. Ngobrol tapi ka harti. Kok bisa kos gitu? Panu ngabimbingna nu maha kawasa. Dibere pawis ngahakekat ngarananya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ajana termasuk nu qalil 1.000.001. Geus lain 1000 hiji deui. Geus lain 1001. Eta mah 1001 malam Malaysia eta mah. Anyar penarukan tah mah. Aduh. Nah, iya. Nu geus kos kitu geus hese ditebak. Ngan reaksi nama bengong jelema ge. Mah bisa kitu jah, kok bisa kitu. Reaksina nu beda. Reaksi berbeda gitu kok kitu kok ya. Nyana ge bertanya-tanya. Kok aneh. Setiap langkah-langkahna ge beda. Iya sebenarnya mah mun dianalisa ahli hakikat mah beda. Ngan lamun teu analisa akur. Biasa bae, biasa. Ngan lamun telek-telek pasti berbeda. Pasti sebab nyana minimal nyana di alam marifat. Beda perasaan marifat jeung perasaan syariat. Cuman nyana kan geus embung kanyahoan teh kabehan geus embung kanyahoan. Geus nyumput teh teh nyumput di nu cang teh kos kitu ngaranna. Nyumput di nu cang teh kos kitu ngaranna. Nyumputkeun marifat supaya ulah kanyahoan. Ieu mapan ngomong sing ade aing mapan marifat. Budak. Ngomongnya nama masyaallah beda kan aing mapan geus marifat aya bahasa syariat kan budak tamang geus teu disumput-sumput deui tah mah marifat tah mah bener tah mah kudu diteundeunnan aina ku titik jadi magrifah jadi gayung tah iyalah wa hudaka yusyahidul arwahal qudsiyah pengalaman Tuan Syekh Abdul Qadir dikitabkeun di dieu atuh nu lainnya seperti kitu bae ka jeung gua tanyakeun ka ahli hakikatna seperti kos kitu jelema bergeser marifat bae geus lain deui ka jeung gua selalu nyana teh mun ditaliti ku urang berbeda naon bae pasti ngan naliti da kan hese nu geus itu kudu ngahadap nu mantak lamun neuk guru kudu ngahadap heula engkena teu nyaho kana itu ngahadam teu nyaho perbedaanna guru teu nyaho dan lain-lain sebagainya dasar wa bae tapi ku ngahadam seminggu 2 minggu sebulan aya engke berbeda boh ucap nu kaleupasan tingkah anu berbeda pagawean rada lain engke karak kelainan etalah nusuk disebutna alam marifat nyana geus aya di dinya minimal eta keka ditulakeun ngahakekat leuwih dahsyat deui embung kanyahoan eta teh tadi style musik padahal nyanana keur jeung Allah batur kajeun emang cilih syariat ieu batur mah pajar akur bae kan ngamusik tuh tanya engkena tanya kos kidahlan teh cek abah teh dongeng abah nanggap naon gara-gara di urang dinya nanggap golek agak golek nyana panghareupan kieu bae nya panghareupan kan cek masyarakat waduh kidahlan jeung nonton golek masalah ngan tanya engke geusna tah tanya kiai lalakonna tanya lalakon naonnya pugu tadi teh lalakon golek we teh dalangna emang aya golek pan aya haji pendi mah mun ditanya teh tadi aya golek waduh aya kelalakon bae eta mah si Semar si Udel, si Cepot, itu aku capetang. Berarti mah di bawah syariat ieu mah. Di bawah syariat ieu mah, juri ieu mah. Gara nonton orkes wali masalah. Janyana mah keur nyumput.
geus bae kan tuh nu joget nu naon nu gigel nyanana di hareup we kos kieu tanya ai tadi sahasih nu joget di luhur biduana asa moal nyawa sebab keur jeung Allah aya haji pede bapan awalna ge emang di WA ieu iya awalnya ge ieu biduana anu watuh emang kahobinyana atuh biasa bahkan jangan mah milu joget iya ente mah ini masih jaya mah wa hunaka yusyahidul arwahal qudsiyah. Nah ialah perbedaan masih panjang ya yusyahidul arwahal qudsiyah bahkan kadituna wayari pun nabi yahu tanteng model tah no model tah. Nah iya kan global tah hese tah urang dongeng hikam dongeng ihya mal bisa moal kaharti paling kaharti lapad bagi jelema nu nyurakeun lapad kan teu nembus kana kolbu jai ge bisa surah kos kitu mah jai gampang tuh kos kitu bahasa mubtada jeung khobar geus jadi kalam syarat yang jawab geus jadi kalam fiil jeung fa'il geus jadi kalam ya atuh asal jadi kalam berarti kan geus ngarangki lain etana perjalanan carita ma'rifatna ieu nu hese sehingga nembus kaharti minimal kaharti minimal keur ngaji teh kaharti kaluar we ti majlis la ora ono maning la iya ge ya wong ngaji ge ngopi bae ge we selama ngaji iku udude ya entek 2 bungkus ge we premen ya atuh sira saking krojo ge ya eta main gape mah tilok gitu ja tilok nah goblok sampe dia oh berarti cenah kiai ge osok neuh goblok neuh sia teh kos kitu tah kurang kuari bawa ka imah ulah geus ka pengadilan polisi mah ka pengadilan negeri mah jahara teh bawa ka imah bae kurang di dawahan pak atau tukang beca iya waduh ulah sok main-main iya teh haram ieu di kos kieu teh maraka ieu teh kurang di dawahan tuh maningan boga duit mah pake ka pamajikan bungakeun pamajikan beli beas beli lalauna jeung daripada pake judi kos paling ejak tukang beca teh ieu naon ye ieu naon ye kiai ieu naon ye sadal beca kan ya di kahulu kiai kan ya kahulu kiai ulah loba omong kiai sia-sia aing bae kiai bae de ka sorga malos rombongan kiai ka sorga kami rombongan tukang beca rombongan lurah rombongan polisi nusuk mararabok kami guys bagi 2 guys daripada nyana nurut endahan babagi sorga jeung neraka eta ge sakitu deres kene coba ulah kadawa kiai lamun encan wani ngangelehkeun kula lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakara hayo gelut pan eta kiai gelut salah teu gelut salah gelut salah teu gelut aing eleh mah moal kiai mah wa dongengna kiai eleh wah emang kumaha gitu ya emang kumaha sapira tukang beca hiji kelemahan tukang beca teh begitu urang set ditangkep punya langketek jurus pamungkas ya. Terus bae kurang langketek sia ayo urang ditikam ayeus sia moal kuat teh di langketek mah golepak karak sia balik moal eleh kiai mah ka jeneuh sedangkan ieu geus make hizib ya emang kumaha gitu ulah lalawora memeh jadi kiai teh wiridan heula weh kok mau orang Cisoka mah jadi kiai henteu gelut bae pan Masya Allah lain jang jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia sakitu doang mentek kiai wariri dan sogoro hizib segala naon atuh kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teu kudu di hareup ukuran 1 kilometer si anu dijotos di dia dek atuh ujianana meunang atuh ai kenapa can puguh hiji. Nah, iya keur carita dakwah sulit luar biasa.
nah kuari tetep bae dititah sekemampuan urang geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese tasa dakwah ngadakwahan supaya eureun korupsi hese jasa lantaran geus kabeh eta mah korupsi mah kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian nu zina hese terus kabladina hese jasa hese nah iyalah mun bisa kulengan teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan ge geus eueuh jang di negara kuari kamari aya hiji-hijina Gusdur kuari geus diampihan ku Gusti Allah kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi ge geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina ternyata horeng geus pareum amar ma'ruf nahi munkar nahi tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar hudangkeun deui gairah amar ma'ruf nahi munkar terus itah kahadean larang kagorengan teu bisa make leungeun ngomong we heulanan datang ka iraha ye turun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum he jelema nu ariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun ka aranjeun kabeh jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh terus bae amar ma'ruf nahi munkar mantak cek Kangjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar dira parentah ku maneh kabeh bil ma'ruf kahadean wa tanahaw larang ku maneh kabeh tina munkar munkarat larang datang ka mana hatta idza ra'aita suhan mopo datang ka di mana-mana koret dihayukeun panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun di mana-mana koret geus dihayukeun ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat tah di mana jelema geus teu daek ngazakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti kuari sabaraha nu sugih di Tangerang Kabupaten Tangerang Sakabupaten Tangerang beheulanan sabaraha nu sugih ulah Kabupaten Tangerang sakecamatan Pasar Kemis anu nileina geus nisab zakat mun pare geus aya 1 ton lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun ta eta teh sabaraha di kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabaraha persen nu ngazakat dina ngazakatna ge hartana teh aya beureun 10 miliarna tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta 2 juta 10 juta teu sesuai ieu suhun mupo geus didinya geus eueuh harepan dakwah maka jeung kumaha ge kos kitu tapi dakwah mah dakwah bengan dikurangi sebab geus eueuh nanaonan teu dakwah pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat eueuh bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu kaya perusahaanna loba anakna luar biasa kadenge ngazakat teu pernah saeutik-eutik acan ngadenge ngazakat berarti geus teu kuat ya urang dakwah ya geus teu kuat wakilna atuh wakilna ge sugih kadenge ngazakat henteu pernah kadenge eta cenah merean lain zakat sogok teh mah nu kos kitu mal kebal nyogok deui bakal sing hade bujur ustad kasogok sing hade sakedeung deui bakal kararimbul sing hade siap bujur besi kasogok ancul-anculan sia. Nah, zakat ieu mah keur carita. Sabaraha pengusaha di Kabupaten Tangerang mun kukula dihitungan janyarana nyaho kula mah insyaallah ngan moal dibejakeun ngaran-ngaranna. Oh, loba jasa, kelas. Komo di Pandeglang mah lain bae kelas nasional, kelas internasional. Lobaan di Pandeglang batan di Tangerang. Di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika di Pandeglang teh aya 10. Urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan. Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10. Nu boga perusahaan di Australia aya 5. Urang Pandeglang, Masya Allah. Tapi kadenge ngazakat henteu. Urang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh. Paling ge lain di Singapura, di Singaparna paling. Aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nama kabawa ku pamajikan we ka ditu. Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dieu bae, kukulibekan geus hese ka Lampung bae jualan monyet.
Tangerang eta. Aduh, masya Allah. Dumadak pelopor-pelopor lobana di Pandeglang. Iya, urang keur carita misahkeun Banten, pelopor napan Eki, tatupan urang Pandeglang sarua bae. Hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri. Eta teh apaan? Wah, luar biasa. Peloporna tetep bae urang Pandeglang. Urang Tangerang mah henteu. Nah iya, tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah Tikoro, cak almarhum Kiai Ahmad nah. Tikoro, ai Tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae. Asa ulah kapelag bae teh Tikoro tah. Masya Allah. Nah ya suhun moto nomor kedua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutin ai hawa mah kabeh ge boga ngan aya nu diperangan aya nu dituturkeun kuari ngahayukeun hawa hampir kabeh. Nomor katilu dunyan mosaratan dunia anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun. Pembangunan dunia mah terus bae pembangunan akhirat mah henteu mental dunia mah terus bae mental akhirat mah teu eueuh. Hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat hanya pondok pesantren. Di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat. Nah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir ijabu kulli dzira'in birayih ngagungkeun nganehkeun ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiran sorangan tanpa disurtir, tanpa dipilter, tanpa dimusyawarahkeun. Asa aing bae pinter, asa aing bae hebat, asa aing bae sagala rupa ge insinyur, asa aing bae dokter andas, asa aing bae kiai ge asa aing bae tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu geus dakwah teh geus moal kuat kajen kumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh palaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret tedek ngazakat tedek sosial. Nomor kadua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan. Nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. Nomor kaopatna ngahebatkeun diri ngaistimewakeun diri tanpa aya konfirmasi jeung batur. Nah ieu mah dakwah geus datang kadinya dirampingkeun falaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri baik kuari geus maning masing-masing orang mengaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah. Kok bisa kitu cenah kiai? Coba dakwahan, coba dakwahan ahli partai, coba dakwahan tek ceuli datang ka rikes ceuli datang ka nyengkleh ceuli moal bisa didakwah. Mal bisa didakwahan bener moal pasti itu bener baik. Kuari ayeuna calon pilgub, calon pilkada, calon cok urang dakwahan moal bisa. Calon presiden dakwahan moal ana moal bisa, moal aya mangpaatna. Atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caah ka ditu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan. Dirampingkeun ku urang geus turunlah ayat ieu ceurik Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu. Lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman. Ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harpat. Ciri Abu Bakar Siddiq ciri. Ditaranya ku sahabat kunaon sina Abu Bakar ciri. Jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah. Boro-boro ngadawahan nu gede, boro-boro dakwah ngadawahan nu gagah, boro-boro ngadawahan di keluarga ge asana geus hese jasa. Ngadawahan pemajikan geus hese, ngadawahan anak geus hese, ngadawahan dulur geus hese. Geus hese dakwah bae pokona mah. Tah ieu ku ari nu dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuli sekupi. Lain dakwah ngan deres keneh aya keneh deres keneh aya nu daekeun keneh engke maka ditun geus sararangheut lantaran geus mangpaatna nah geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus kuari manggeus bae maningan ngabebener diri isuk-isuk ka subuh mandi
beres mandi kemudian pakai baju terus urang ngawudhu beres terus salat duha tas salat duha cicing di hareupeun imah bari neulekeun simban nu liwat geus kitu bae geus lumayan sakitu. Ya Allah itu beres nanti. Ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh-kabeh. Na ye sing ade nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah, nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah. Ieu teh dua hiji janji nomor kadua nyingsieunan. Sing ade kanu dakwah balikna tetep ka Allah, alhamdulillah pasti engke aya balasanana. Anu di dakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae. Anu bener nu salah tetap balik naga Allah baik engke payuna biukum bima kuntum tamalun Allah bakal ngabalas naon nu ku anjeun dipigawe. Mudah-mudahan pagawean-pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah nu benerna dicatat ku Gusti Allah sehingga urang dibalas bebenerna bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam.